Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'in wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Langkung ti payun hayu urang muji syukur kanu maha gopur, muja kanu maha kawasa, pangeran urang sadaya nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Na urang sadaya tiasa patepang lawung paampreng jonghok dina ieu acara. Shalawat miwah salam kasanggakeun ka junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap kasanggakeun ka para sahabatna, ka kulawargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu anu ku abdi dipika hormat, sareng babaturan sadaya anu ku abdi dipika cinta, ngaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempatana. Sim kuring Mona Lisa Tisman Jatinangor dongkap di ieu tempat sejang ngadugikeun biantara anu judulna Pentingna Hirup Basajan. Hadirin sadaya anu dipika hormat, manusia zaman ayeuna tangtu apal kana istilah hirup basajan. Nyaeta hirup basajan teh henteu beunghar teu sangsara, kabeh sarua derajatna. Kaluwihana bisa akur jeung loba jelema. Dina hirup basajan, hirup urang bakal tenang, senang, bahagia. Tapi dina hirup basajan aya kakuranganna. Kakuranganna loba dianggap remeh ku batur, sabantara nempokeun kabeungharana. Jadi urang kudu hirup sing basajan, menghirup leuwih tenang sareng bahagia. Hirup basajan oge loba kaleuwihanana. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya basa anu pasalia kurang tata titi, duduga sareng peryoga. Bobo sapanon carang sapakan, nada agung cukup lumur jembar pangampura anu diteda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.